sing tentrem ku ieu pasangan, sok sanajan pasangan leutik, pasangan pendek, pasangan hideung, nu penting matak ngeunah kana hate eta geus nepi kana kaidah tujuan pertikahan. Lamun dina hiji pertikahan hate teu kanya tenang, sok sanajan duit loba, salaki kasep pamajikanana gelis tetapi teu ngawujudkeun ketenangan batin sehingga tejongjon dina ibadah ka Allah, berarti dina diri urang aya nu kudu dikoreksi kurang bener sehingga teu ngawujudkeun sakinah mawaddah warahmah. Jang menghadapi sakinah supaya anjeun tenang selalu batin, anjeun selalu tenang ibadah ka Allah, tenang dengan pasangan hidup dengan kondisi apapun, pepejeh rupiah, ruhnya adalah ruh hate anjeun eusian ku kalimah thayyibah la ilaha illallah.